Aya sabaraha. Mangga ieu. Ajengan kasurupannya. Halus emok nanya. Ya Allah, ini badak-badak teuing. Aduh padahal abi mah bohong atuh Kang, kudu ngadamel kopi bios susu oge. Apunten heureuy ieu mah heureuy. Ya. Baca sabariji ya. Aya op. Kade Imam Al-Ghazali pariwisata ngaunian ka urang. Yen ke di akhirat teh aya opat abringan, opat golongan anu bakal ngabring ke ngingluk kana abringan masing-masing. Apakeun ya? Terus bakal leuwih. Hiji abringan teh namanya teh abringan rombongan halikin. Rombongan apa? Halikin. Dua muadabin, non? Muadabin. Tilu najin. Opat faizin. Balikan nih hiji. Halikin. Muadabin. Najin. Faizin. Apa aja? Hiji. Sing tarik. Dua. Tilu. Najin. Keempat. Faiz. Siapa pakai? Kayak door prize ya. Bisa ngajawab ya diberes salaki. Wai. Salaki nu tiasa ngawaler dibere ge janda berambut pirang. Aya di dia janda aya. Hidup janda. Hidup atunya. Aya jaket aya? Jaket. Janda lepet. Jahi aya jahi? Janda hideung nyahi-nyai. Allah Akbar. Ampun aja kalau janda. Aya deui naon jahe? Janda? Herang bisa kita mah. Bila ingin melihat kenapa lah guru kita banyak? Aja sakali deui engke aya sabaraha rombongan di akhirat teh? Nu kahiji rombongan naon? Halikin. Uning ngagolongan halikin. Halikin teh bukan awasin ya. Kan di urang halik. Halik teh awas nih di urang mah. Halikin teh kade bukan yang itu ya. Malum orang Sunda lamun ngomong Indonesia sok salah itu. Berangkat suatu hari ke pasar itu tuh leles ya. Ibu, saya mau beli kerudung warna kayas. Atau tukang pasar ngahulang. Apa itu kayas? Kalau tidak ada mah warna bungur lah. Bungur. Cek gitu ya. Jadi kahiji teh naon cek? Nah, nari golongan halikin teh golongan jalmi nu ruksak alias cilaka. Naudzubillahi min. Hoy baca lebet kadinya. Sahan wae dina eta rombongan cek. Nu cilaka saha? Saur Imam Al-Ghazali nu bakal ngabring dina rombongan jelema cilaka teh nyaeta jalmi nu pangpayuna teh nu musyrik ka Gusti. Alhamdulillah. Mata kali orang bisi musyrik kudu bertauhid ka Gusti. La ilaha illallah. Sitarik. La ilaha illallah. Teu aya deui nu wajib diibadan kalayan sabener-benerna dina hakna iwati Gusti Allah. Kade ce urang bisi katungkul kudu sejen ka istiqol kudu sejen sehingga ibadah teh urang bainten lain ka Allah deui. Tah ayeuna ece momewe HP nepi ka poho waktu teu daek ibadah kade berarti ece geus ngamusrikeun ka Allah nya ku HP ngobohkeun waktu ka Allah kan kade tah barudak ieu der main Mobile Legend main FF cicing ya bisi nama nanti di shotgun kayak alah mau main HP nanti kabawa waktu kade eta ge bisi kaasup musyrik ka Gusti kayak lu legana ku ajengan terang dari dia kayak musyrik teh ceu aya nu jaharna aya nu katinggalina aya nu khofina jadi bara euceuk balikna jiti dia deros sina heuneng nyimpang ka tukang baso der ngabas nah
ngabaso bebe jaka boten menilan mau cenah hulu ieu teh karena sepoe tos ngaji meni hayang ngabaso dar teh euceun ngabaso diladaan, dicukaan, disausan, dikecapan, suruput